tapi apa kebingungan cukup telepon kuring di Pulau Jawa mamena Pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok tiap geus besar jelema paling teh dunya beuki maju najan urang pajauh bisa ngobrol kumaha waktu tiap SMS-an atawa nelpon teu jadi pikiran najan pulsa kabobon nu penting bisa ngobrol jeung manehna buka kapobogan bekas laut umum aku kerja kebingung hubungan sakitu pina anu kapiatur atur nuhun kana kasayanan mudah-mudahan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.